deui ya teh jelema nu lieur kitu nu nginjemkeun babari ka aing langsung dibere nginjem. Coba budak arek samen deui bapana encan ngiriman. Bu Haji boga duit teh nya. Bu Haji doang dah nu sok nginjemkeun teh. Aing geus kieu teh balaringung lah. Aja sok gawe wong nyaman, wong langka perasaan, tewas naruh harapan, sing percaya malah mutus hubungan. Asa sarardi sih ngadenge lagu Tarling teh, padahal orang Sunda nya tapi resep banget ke lagu Tarling teh. Soalnya baheula boga salaki orang Cilamaya Kulon sih. Jadi resep. Odah ka mana nya? Biasanya mama Odah teh wayah kita ngajakan digawe ka aing tapi ayeuna mah teu nya. Apa sare keneh kitu? Sare keneh cigana mah. Biasanya sok kegorowokan wae. Iam rek digawe moal. Apa eueuh kitu nu ngulikeun nya? Da kasawa oge can mulai panen ah. Kang wis aja nemen-nemen, percuma yen modale demen. Wong tuane kakang ngomong sumpah, keluargane kakang beda kelas. Cinta diukur karena dunia nih kakang nyerah. Ya, mending si Iep nyanyi wae. Aing nyanyi we oge bete. Negara balik duit. Teu gawe ya. Ento biasanya mama Odah kayak kita. Iya mah hayu orang digawe. Iya mah eueuh da. Kabar-kabarna. Ya, Naon? boga gitu. Aya duit di jero gentong tiis. Boro-boro. Mana gawe wae. Digawe we ge beak. Ayeuna digawe, isuk dibelikeun. Isuk digawe, sore dibalikeun. Tadi nama ngecrok ya, ka mana da nyaho mana gawe wae teh. Yang ngecrok ka tukang bank keliling kadi. Oh, wah ya naman can maju meureun. Kira aku can maju ah. Geus maju mah aing atuh ya ka bank keliling we, Bang Emok, Bang naon ke. Yang geus ente dipercaya meureun, mata kitu ge setorna. Setorna mah bener atuh aing mah. Setorna lelet wae, da batur oge moal pati-pati mere. Pusing banget ya, eta nasi kedeung kan samen anak aing. Oh nya, emang salaki mana tara Bali? Tara saruana jeung si Bella cara lakina. Ngomong-ngomong si Bella aing inget jadina teh. Ingat kunaon? Mana nyaon teh kamari si Bella teh geus kadukun lain maneh nu Nyaho orang ngecek Bu Haji, emang lain urang nyopetna. Dasarnya teman tukang fitnah. Nyopir aku rak burung wae ya. Nyaho. Yang mana kita jelema ya berubah. Sebenarnya saasinya nu nyopetna. Da soalnya urang ningali teh jelemana teh pendek-pendek, buukna koneng. Ih, cek si Bella ge cenah lalaki tapi tetangga di dieu cenah ya. Urang oge pun urangnya di rawel kitu teh. Han nukang si copetna teh. Oh, teh. Jadi samping aya di mana teh kitu, mimitina kitu. Ya ari jelema geus kacapna teh bener mah tuh da jadina teh katuduh wae ya. Ya cak gome meureun. Cak teh bener sawae. Ngomong eueuh ya. Awah, 50 we ya. Boro-boro 50, 10.000 ge teu gablek. Can bayaran tek-tek bengek tai anjingna. Lah segala wae gua. Ya moal teu pusing anak tilu arek samen. Ya, bapakna teu balik-balik. Panek saman teh nyosoran butuh biaya besar. Nah, hanya geus atuh ya. Mana di dewa kada sia ka Urang keur neus keur ieu urang teh sabenerna mah keur kasmaran. Jadi inget mantan urang Cilamaya. Mana boga mantan? Nya heulah. Oh, geuningan jauh. Yang geus pamikiran we lalaki aya mah usaha we heula sing bener ya. Usaha naon sih ah? Tapi eta kasih Bella mana teu minta pertanggungjawaban. Henteu bae biar Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Oh sih. Yang geus atunya urang balik heula ah. Man, balik mah. Anjeumeun deui ongko di jalan. Tak sanu mere, moal anu percaya. Kau janji, kau tawar-tawar, kau janjikan, kau tawarkan cinta, iming-iming Aduh Gusti, tengan buat berat-berat sih. Alhamdulillah diberi baju. Mak, bantuan mau mak?
Nunjang. Bantuan mah. Emang daya gitu nggak bantuan emak? Kan baik, Pak. Bawakan ya. Mana? Sasi mana? Ya, aku tuh mau, Mak. Tauing. Arek ngebantuan emak. Ya. Coba Ayo. emak kuat berat lah. Ada launya Jang. Ayo. Ayo lah ayo. Ayo Jang, ada Jang. Imak mama itu nu dilojok Jang. Berat, Pak. Iya, Mak. Berat. Gimana aja? Oh iya baju bubututan ya teh. Di ditu ayo bro. Ayo. Bu Haji, Naon Bel? copetnya sahanya Bu Hajinya. Heueuh nya Bella. Berarti di dia geus teu aman nya. Eta gede oge Bu Haji aya CCTV eueuh si di dieu. Oh, ku aing teu Gede make. mah halus teu make CCTV Bu Haji mah pake nah. Aing nambah wae bayaran mun Nah, Bella. kombe daripada ieu loba nu kacopetan ayeuna. Oh, suka nyai kacopetan hareupeun imah teh Ya, katempoan, gede. katempoan gitu. Kamari paling lagi liwat imah Bu Haji cenah. Heeh, sasinya Bella aing jadi penasaran wae. Oh Bu Haji ayeuna duit cuman gope kumaha engke lamun majutan motor segala TV. Hanya sia duit gope coba mas aing eta 20 gram. Ya urang mah gope gitu ikhlas ayeuna hayang digantian. Mah wadah apa sih ieu nya tapi cek pertanyaan lain cenah. Ai cenah anu kamari mah pan pendek-pendek teh ya. Heeh, Bu Haji behel urang. Cau. Buset Bella. Siapa meni nemen? Ya Allah. Bu Haji, Sia eta behel eueuh ke salaki sia kurang cinta sia. geus dipake cai pangisangan geuni kamari eta ngiriman. Astagfirullah Bella doraka sia tong kitu. Nya ayeuna usaha Bu Haji teu inget ka pamajikan. Nya keune asa ngiriman we Bel. Kene angan deui atuh di imah papa muda. Tempo we ku urang nek diceraikeun embungeun, majar teh cenah urang bogoh keneh ka maneh. Oh, nya pantes dah geulis maneh mah. Lagi bogoh keneh tara balik, bagoning balik Bu Haji, ai balik tara dicolong. Eta si Bella. Tara dicolong. Nya kaji asal duitna mah tuh Bel. Urang mah ayeuna pokona nek neangan saha copet di dieu. Ya, kurang neangan dukun sugannya anu ieu anu pinter pisan gitu. Tunggu ah Bu Haji sok kabelejog. Sok kabelejog. Ya aya mayar we mahal unggul Nya heueuh hayang ditransferan we doang. Aing sabenerna mah geus diikhlaskeun si Belnya kalingitan kamari teh nya. Ai berhubung maneh kalingitan wae sarua aing jadi kaingetan wae Ya, gitu. ai si Isma dumuk eta si ieu ngaku. Kanyahoan ku Bu Haji aya buktina ai urang ada jeung Bu Haji. Nya heueuh ngar eta anehna teh sampingna meni sarua nya Belnya. Ya, si Iem sigana mah. Urang mah teu percaya Jadi tapi jadi penasaran deui keur ieu mah geus ikhlas. kene disedak-sedak deh aku urang Bu Haji si Iem na. Hayang nyaho urang mah. Sugan intil-intil we sugan kitu ngomong naon. Soalna ai kitu urang mah bangun nyaho teh. sifat si Iem kumaha jelemana manehna mah pinter Bu Haji. Anya minjem duit ke Bu Haji si Bella. Mau balik si Bella mah bikin ngomong. Cewek lah. Jang, minum heula ya Jang ya. Heeh. Nun mah. Heeh, ari ngarah di kuliah mbak pugu mah ge teu boga duit. Itu bae, Mak. Teu naon. Heeh. Naon. Sok diinum heula Jang aus. Heeh. Wah panas kieu ampun teh nya. Ngomong ieu naon sih, Mak? Iya, baju bubututan pamere Haji Ijah. Oh, baju. Heeh. Kumaha diarah we lumayan sugani aya nu mahi kitu di rumah. Sok nginum heula Jang, ari kopi mah sih da buah kopina. Miskin bae mah lah ngopi. Ieu. Nginum we doang. Kajian. Da buah kopi, kopina Ujang. Heeh. Itu mah nya moal lila Eh, ya. walila, Ujang nuhun ya. Heeh. Nuhun. Ayo. Ayo. Ayo, Mak. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bager. Busi bager-bager teh udah teh. Untung aya si Ujang. Jadi mah teu berat teh ieu pot berat banget. Aduh. Aduh. Eta si tukang fitnah. Tukang fitnah dudukun wae. Gumolis banget. Nek mana mah gelis banget cenah cuman boga awak potongan bencong oge sia. Yo jadi jelema mah ulah sok fitnah ka batu. Nyalain fitnah aing mah fakta sia nyampe Pesing kuburanan teu muat. Temuat mah sia. Tek mana mah gelis banget. Eta cek dukun naon cek mbah dukun apa mah dukun apa ki dukun? Ya iya, geus we sia teh. Geus kun. Ngaku.
sia teh copet. lain aing anu nyopet. Nyaho banget sia teh pepotongan copet tuh. Waduh bisa banget asa mah. Eta sia dukunna cek dukun kumaha? Cek dukun cenah ye anu nyopet teh pangawakanna jangkung-jangkung. Heeh. Beungeutna geuneuh. Terus Jangkung potong lamun ti tukang diteponna kos bencong. Mang Alek Kobra lain. Cigana Mang Alek Kobra mah. Aya Mang Alek. Mang Alek Kobra anu jangkung teh ya. Sia. Lain. Cenah. Aing mah awewe asli. Mana jaba-jaba cenah puyeng jeung pusing we cenah. Asinya mah embih lain. Nya mah oda mak sia. Ini bisa banget. Si Mama Galuh ka mana? Gaya we elit sia ekonomi sulit. Belum rek didukun deui. Ya aing mah nginum lagi cai mineral emang sia, mata nginum cai kos Aing aing. bela supaya jeung kebego. dudukun wae mah mendingan oge pake jajan. Iya, beratobat sia teh salat bisi pae. Ke pae sia moal ditarima iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala. Paeh mah kumaha engke we. Gaya Gede dosana ge. tas Paeh mah teu balik deui. Lumuk-lumuk tas aing. Si Iis dicopet ku sia. Ampun teh. Ayeuna berganti sih jadi ratu dukun. Se tukang copet. Ratu dukun. Siapa Kata ratu nyopet dukun. kebiasaan Ah, nyopet. Ratu dukun. Ratu dukun, ratu dukun, ratu dukun, ratu dukun. Copet. Ratu dukun. Copet, copet. Eta saha sih asa-asa ingetnya. Oh, mantan aing teh baheula. Ahmad. Ahmad. Ieu mana Ahmad lain. Heeh. Arek ka mana? Teh aya urang aya perlu lah kadang. Aya perlu naon sih? Mun gancang banget lempangna. Ahmad. Ahmad tungguan. Naon sih, Yam? Yah, urang asa ningali mana sih ya? Di mana? Di mana sih nya? Kumaha asa ningali we? Oh, heeh. Aduh di mana sih? Oh, anu nyopet teh mana lain sih? Mana fitnah meureun ah. Sarua banget na. Ya urang mah, yang kita urang guguran ah. Ya, ah. Ih, mukana mirip nah ku si Ahmad mah ah. Ah, lain sugan tapi heueuh. Bu Haji. Is, Ke mana? nya biasa ingat kalalang kuliling is. Oh, kebenaran banget amprok dia tadi Kak Ima Rek naon si sih? Bella. Hah? Minjem duit tuh Bu Haji. Baraha. 100 saya lu. Ya 100 saya sugan jeung receh-receh nage. Oh, jeung iya samen anak urang. Sugan teh gede-gede mah eueuh. Ngagantianna iraha is. Gandenang cewek, kayaknya menang iya, menang non sih duit sekolah teh icip. Oh ulalila-lila nya. Tenang. Yo jeung urang kurakan kabeh jeung receh-receh na is. Lamun teh nungguan lelaki orang ngiriman can ngiriman. Ya, tuh jeung receh na eta karebuan-rebuan is. Geus ka jenuhnya Bu Haji. Heeh. Tong loba omong kasih Bella nya. Moal. Kata mah. Oh ngomong kasih Bella mah moal teu ngecebrek wae. Mun boga mah dianterkeun nya. Heeh. Yang satu orang ditira nya. Heeh njung. Nuhun ya Bu Haji. Heeh. Untung si Iem tadi tadi ingetin, coba mau ingetin. Kawan, cing. Budak pun naon. Oh. Mencurigakan kita tuh budak teh. Daksanya. Aduh. Capek banget budak-budak si Ahmad. Si Ahmad teh mukana miripnya, mirip jelema anu kamari teh apa heueuh benernya. Pirakunya si Ahmad anu maling teh. Tapi mirip bukna oge, koneng, awakna oge rada tekel. Duh aing mah. Cin jadi fitnah doang. Ulah siang. Mak. Yeuh, uing amproknya si Ahmad tadi teh. Si Ahmad. Heeh, gini si Ahmad mukana mirip anu kamari nyopet duit si Bella, man kuing dijambret. Tapi ditanyakeun lain manehna da. Geus ayeuna mah ieu, mah boga baju anyar. Baju anyar. Baju ti saha? Nah, Mak, ieu Boga buku baju tanti anyar. sasi, tuh Mak. ti Haji Ija Iem. Ya. Mama Oh, ah. gaun saker Iem. Embung mah ah. Hah? Embung ah. Ieu nya lumayan Iem. Ararateul ah, Ya, baju urut kurang- batur apa sing buduk. Kurang pilihan we Embung Iem. mah ah, kadi teh saker lap ah, tonton di jero.
Coba ge, ieu Haji Ijah keur ngorana make enuk ieu ya. Meni pantes mak mah pake gerage mau teh Busi. geulis. Embung ah. Heeh. Aduh jadi misteri wae eta jelema teh mak. Sah si Ahmad sah. Si Ahmad anu dulu rasi bela teh burut kabogoh uing baheula. Anu tadi lain sih Heeh. nganterkeun ieu emak tadi Nganterkeun budak eta emak. teh nganterkeun ieu ngabantuan emak tadi. Anu bener mah amprok di mana? Anu si Ahmad ya anu orang Heeh, kalem. heeh. Oh tadi emak nganteran ieu emak Ih, dianteran ieu. Eta mah amprok di mana sih? Hah? Amprok di Di mana? jalan cenah nawaran mah dibantuan nempo mah berat mun mawa ieu. Mak wing jadi penasaran si apa manehna anu nyopet teh nya. Teu nyaho da mah mah teu nyaho tukang copet nu kumaha. Tapi Ya, awakna kos eta, manehna. Ingat. Emang awakna kos manehna tapi ditanya lain cenah. Kira aku aya paling aku mah penjara penuh. Oh, oh. Aslinya jadi penasaran kieu nya. Ai mah. Mak. Mak, akhirnya si Ahmad digawe di mana sih? Teu nyarah mah teuing mah teu Teu barang soalna geus tanya. gila nya, tara amprok sabarang geus sanjeng uing oge. Da mah teu barang tanya. Heeh. Nah, budak teh jadi kitu jadi luntang lantung we nya. Baheula mah digawena teh daekan getol. Dijodohkeun lah ku mah ya ka budak Usaha. eta. Bung teuing mah we Bari boga sia kabogoh. di arek bobogohan aja budak eta. Heeh, tapi teu jadi. Bung mah. Ulah kolotna bedegong ya. Kolotna badegong kan aya kolotna geus eueuh cenah. Geus eueuh cenah ya. Heeh, geus eueuh kolotna. Eueuh ngadenya nama. Ya mah sugan ieu mah sugana direstui ayeuna mah sugan. Bung mah geus boga kabogoh Saha sih? polisi. Tong ieu mah jeung polisi mah. Soalnya sih ditembak Ya ngan. ya, penipuan Pemalsuan identitas kan ditewak deui. Ya tong. Bareng ngejeng lah. Oh mah gue ganti baju heula ah. Jangan enjeun ka mana deui nya. Pasaha deui ya Allah teuing. Bapana budak encan ngiriman deui dijabari saman kadang deui ge. Ahmad. Ahmad. Nempo kamera. Masih. Oh heeh. Anu nyopet teh maneh lain sih. Naon sih maneh fitnah geuningan? Heeh ah maneh. Ih, Sarua gitu. pangalakanna oge. Gitu. Matok anjing. Heeh. Oh. Ya orang buru-buru banget ya. Itu langsung mangkat. Action. Untung si Iem tadi teh ingeteun, coba lamun ingeteun nya. Gawat anjing. Mana ieu? Lain buru-buru. Tah, kita geus itu alus sih, Cika, geus itu alus